Assalamualaikum. Lah, lamun lain wali. Mun masih kene kabita ku pamere, kabita ku pangalem, mal beres agama. Ulah kabita ku pamere jeung pangalemna kakarak mantep. Dia naon ieu kuari ya? Ba'dul arifin nyarita dina ieu makna. Ngomentari masalah makna tauhid. Ilmu ma'rifatullah wa rasuluh, ma'rifatullah wa rasulih, nuga susul ka Gusti Allah dibulak-balik geh pasti ku urang moal kaharti atawa kaharti urang keur ngaji doang balik bae teu kaharti deui berlawanan jeung nafsu. Sedangkan ilmu hakikat mah ngaleungitkeun nafsu. 4 perkara nu kudu dileungitkeun. 1 makhluk, 2 dunia, 3 nafsu, 4 setan. Sedangkan nu 4 eta urang gupak di dinya. Lain resep de gupak. Jeung makhluk urang diteleponan jelema teh supaya datang ka dieu urang ngobrol tahun baruan, gupak ngaranna. Dunia jitu kene geus teu kaberih geus teu kahajar ye ku dunia nu aya kredit gupak ngaranna. Invest gupak ngaranna. Nafsu ngahayukeun dihayukeun terus ku urang. Doana ge Allahumma zawijni. Katilu kaopat setan asal nu tilu aya kendaraan setanana teger nafsu. Nu dicaritakeun ku urang ilmu hakikat. Pugu norekat nage hentang. Aja dina norekat nage salah. Manya norekat aja nyekel limbah. Manya norekat aja hayang kedudukan. Manya norekat aja hayang ngagedean warung. Norekat manek ninggalkeun eta. Numantat ku para ulama torekat Abah Anom salah, lain torekat nanu salah tindakanana. Kok torekat emang arah kana dunia, norekat madek tinggalkeun dunia. Kunaon atuh diasup-asupkeun torekat ku almarhum Mbah Anom? Yeuh maneh norekat abeh dagang maju, yeuh maneh norekat abeh kedudukan maju. Kok torekat si kadinya arahna? Mantak kiai di Garut termasuk guru kula mesem bae. Termasuk almarhum di dia Aisyah mantengan kurang bener. Anaon atuh? Itu salah teh. Di deuleu ku urang wiridanana akur sama sakali eueuh beda silsilahna bener nu salah nanyanana encan datang can usul geus nurun-nurunkeun ilmu tarekat. Dicaram salah teh dicaram salah. Ulah nu mantak persyaratanana kudu dipenuhi heula dek nurunkeun tarekat. Ulah ngabahasakeun tarekat serem teuing, jara likir batu sialah abeh bisa zikir ka Allah. Geus ulah ngabahasakeun tarekat. Dantaran dek ngajauhkeun, geus ngajauhan dek ninggalkeun makhluk jeung dunia. Waktu cenah ngajauhan makhluk jeung dunia mah kumapan urang sebagai khalifah. Syariat batu sia ulah wakan tarekat. Sok cicing di syariat. Hayu, mun deuk norekat lain deui geus pagawean. Deuk mensucikan batin tazkiyatun nafs. Maksudnya deuk naon? Deuk ngamurnikeun supaya Al-Qur'an jelas, hadis jelas. Ulah aya intrik-intrik jeung ulah aya muatan-muatan. Supaya lamun nyaritakeun Allah kabayang agungna Allah. Pan urang mah Allahu Akbar nu kabayang sekupi. Allahu Akbar apansa. Allahu Akbar sakedeung deui pilkada mere naon ieu? Allahu Akbar hayang nyieun anu, Allahu Akbar hayang meuli anu. Allahna teu kadeuleu. Bersihan. Mentek jarang jelema na jarang. Ulah sambarangan mikeun ulah. Sakadar berenya hobe aya perjalanan menuju hakikat melalui tarekat, ai siap los. Kudu kumaha tuh mondok heula. Bara tahun 20.
Sedangkan kuari geus umur 50, paeh di pondok sih ya. Oh, masalah. Ya Harun Ar-Rasyid ge raja jadi wali. Ibrahim bin Adham teh pengusaha kelas internasional jadi wali. Ih, jara di wali geningan. Atuh asal siap bae ninggalkeunana secara total. Ya Allah, ya Rabbi, tayeulah ilmu hakikat. Lamun urang nyaritakeun ilmu hakikat sakumaha tadi, halaj teh nyaritakeun anal haq. Kula hak Allah gitu. Bunuh, dibunuh bae. Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah. Bunuh. Wari lamun aya nu kos kitu bunuh. Bunuh bae. Salah, sasar. Tuh Allah. Sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan. Pencit. Mafi jubati ilallah. Pencit jelema anu kos kitu. Salah. Sasar jelema kos kitu. Salah beneran. Salah cek syariat. Cek hakikat mah perasaanana geus tindah. Bener. Di akhirat nya pangheulana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga. Siti Jenar nu kuari acak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorga. Kok bisa kitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Tan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian. Ngajebian. Pan ahli Allah mah nyalateun. Allahu Akbar. Eta teh rohna roh nu disalateun ngarendeng jeung urang. Allahu Akbar. Ieu mereka. Atuh urang lamun kapanggih kitu bisa lompat ti heula. Sia kunaon nuturkeun aing atuh. Lompat naon teh Bapak? Encan ka dunia. Sebab urang mah dunia kuntilanak. Jadi dianggap kuntilanak urang. Ahli Allah mah datang ka dinya ngalayat kadeuna ku urang biasa bae horengnya meneuleuh aya rohna di dinya ngobrol sura-seuri. Nyalateun aya kapanggih. Dan lain sebagainya anu mantap kadang-kadang manehanana tiba-tiba ke makam diajak kurohna ka makam. Jadi itu di teu meunang nyaritakeun ieu keur nyaritakeun penemuan ahli Allah. Urang lamun kos kitu teu meunang bebeja. Mun bebeja, aduh aing mah tadi ngobrol jeung nu disalateun. Tampiling habat saekeun saya poe. Hah? Goblok sia. Ngobrolnya jin tah mah. Berarti sia jin. Sebenang rahasia nu kos karar itu temen. Tuh, mantep kayak jelema sana ka Banten di warung bae. Kunaon itu? Eueuh, cenah Maulana Hasanuddin. Tampiling. Jelema kos kitu tampiling. Anu aya naon? Aya cenah tukang kopi. Ngopi sia di dinya. Ulah jarah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habak. Kana nganu galis. Ah, emang kitu. Sekarang itu. Ali hakikat. Mun urang jaritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Ki Asnawi pasti bakal sarua jeung Ki Halaj. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng jeung Syekh Nawawi pasti kitu. Urang nyaritakeun jeung Syekh Abdul Qadir kitu bae. Urang nyaritakeun jeung para wali sanga kitu. Manunggal hartina ngahiji urang jeung Gusti Allah. Banyak pan urang mah makhluk kitu-kitu bae. Lantaran naon? Geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah. Nu kadeuleu iwal ti Allah, nu kadenge iwal ti Allah. Ngan dirahasiakeun ku nyana kecuali keur pembahasan ngaji. Ge ulah tarik teuing. Lantaran can kahartieun. Paling ge keur ngaji kitunya. Jadi bae ka imah ngahayal nyana. Oh, cak majikan aku naon kah? Wow, jadi kieu yang barang ngaji ka Cilongo ka haji cenah. Jual bae warung ye. Pake naon kawin deui. Hakikat bahasa. Tapi sebenarnya mun urang nyaritakeun hakikat dina hikam. Asana breh. Jahe. Sebab etalah perasaan dituangkan ke sebuah tulisan jadi kitab.
didengikeun ku urang nu ngahartikeunana nyaho kana perjalanan. Urang teh tinggal oh iya mentak haram ngaji hikam mun teu norekat haram. Nek kumaha nyaritakeunana eta mah sebuah perasaan dituangkeun ieu ku ari nu nyaritakeunna encan datang ke perasaan eta sasar ujianan. Sasar moal beres tah mah. Kos jelema encan ka Mekah nyaritakeun ka Mekah moal beres. Kos jelema can kawin nyaritakeun malam pertama, milih atuh. Mah beres kumaha nyaritakeunana, naon heula nu diragap. Banyak. Aduh. Palingnya datang ke hayal kan, malam pertama teh pasti gitulah, pasti gitu. Didongengkeun ka batur, bohong berarti kelas kakap tangga bohong. Tuh, hari nunggeus mah Pak. Mun ditanya teh saya geus kawinnya. Coba disakeun. Godol. Cukup sama perasaan pribadi bae. Wali eta. Itu penemuan teh mangarana. Masyaallah. Geus datang ke perasaan kos kitu. Ieu ge geus datang ke hakul yakin. Pasti kos kitu sarua teh wali-wali teh. Nu mantak wahdatul wujud teh eta teh ajaran anu sesat teu meunang. Diajarkeun wahdatul wujud teh teu meunang. Besi aya nu ngajarkeun di Jakarta ulah milu haram. Besi di Bandung, besi di Surabaya, besi di Banten nyaritakeun wahdatul wujud supaya nyaho bahwa ieu teh syahadat aya cangkangna, aya eusina, aya saripatina, sasar nyaritakeun wahdatul wujud. Ulah saha bae ulah jalain kudu dicaritakeun tama sebab perasaan teu meunang aya organisasina teu meunang geus bae ulang guguru ka hiji kiai ku kiai diterima datang ka mana heula nyana guguruna sebab ai torekat mah lain cara ngaji amil bisa dipotokopi sok sia motolaah lain cara jurumiyah lain cara ngaji fatul muin lain tama ngaji hal. Geus di guruna datang ka mana? Datang ka dinya bae ku guruna can dilanjutkeun matu ulah. Lantaran guru ge nyahoeun, datang ka dinya sia ngajauhan duniana, datang ka dinya sia ngajauhan nafsuna, datang ka dinya sia. Dah, geus sakitu bae ilmu sia. Ke ditakeun deui ku guru teu, naek deui. Kadahuan ku guru, naek. Jadi lain kudu begitu ijazah tarekat mah menang seminggu balik deui ka dieu balik deui ijazah geus sia tamatnya jadi geus datang geus datang ka kubro sia geus tamat geus ka ijazahkeun deui jiblon kok tarekat si kos kitu wah atuh ieu mah dolun mudilun ka dituna engke loba wali kajajaden iya salah teh geus ulah dicaritakeun kos kitu mah hayuh bae heula datang ka mana guruna ge atuh teu menang sambarangan ya aslina guru mah Kangjeng Nabi belah dituna deui atuh belah dieuna deui Kangjeng Nabi Khadir belah dieuna deui guru-guru ahli Allah ahli makrifat eta nu geus maot ge bisa gaguruan ngan teu bisa ngaijazahkeun kos ki muslim benda kerep lantaran guruna langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah teu bisa ngaijazahkeun putus silsilah sebabnya meunangna tinu maot. Jadi nu bisa ngaijazahkeun mah tinu hirup. Lamun guguru ka nu maot geus jangnyana doang, teu bisa ngaijazahkeun. Teu meunang. Tuh. Cacakan sagede ki muslim geus teu bisa ngaijazahkeun. Kudu neangan deui guru saejan sebab naon? Nyana mah diberena ku Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga nu merena Syekh Abdul Qahenan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam ngan nyana boga guru deui. Sa boga guru nu hirup. Sa Syarif Hidayatullah geus nyana make jalur nu eta lah nyana ngamuridkeun. Atuh deui mun buar aya jelema sagala ijazah torekat sagala gitu ulah ngaji bae heulana. Engke ge kapanggih. Ulah wakat torekatan lamun urang masih keneh hayang naik pangkat. Ulah wakat torekatan mun masih keneh harus usaha. Ulah torekatan ulah haram. Teu meunang mun cenah zikir ulah norekat zikir bae geus zikir mah teu make aturan torekat hayu bae sia aya cayu Ambon loba zikirna diundang muludan gandeng zikirna aya teu muludan teu raja benuh nu ngondang di kamar bae tilok zikir oh salah
sadaek nasiah. Tapi lah begitu asup dina wadah torekat lain deh ya tuh. Ye menuju hakikat kudu norekat. Syariat torekat hakikat. Orang bersyariat, syariat bae itu kuat mah. Mun dek torekat berarti siap dek ninggalkeun dunia. Iya mah pan mikir-mikir hayang ganti mobil. Mobil yang ganti. Lama yang ganti. Yang nambah nu di imah. Tutumpakan lain deui nu di imah. Ada kempes bana. Yang bae. Antak na dong ada jauh ini deh lah. Aduh, oke. Iya, keur nyaritakeun ieu. Mana? Cek Badul Arifin dina nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Al-haqqu ta'ala munazzahun anil aina wal jihad wal kaif wal madah was surah. Eta teh makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru fil asri wa hiya aradun wa jauharu. Makulat teh maujudat mumkidat moal kaluar tina dua arad jeung johar. Ari johar makoma binafsi ai arad makoma bigairi. Di jerona engke aya 10 kacokot ku johar hiji berarti arad aya 9. Di antarana aena di antarana deui idopat di antarana deui kitu kaif. Di antarana di taeta kudu ngaji heula urang jang supaya mantep ibadah ka Gusti Allah kudu ngaji ilmu makulat heula. Lantaran besi kajadian urang keur zikir bae aya suara. Abdul Razak. Maneh. Zikir bae usaha ieu pangeran. Alhamdulillah. Pangeran lontal-lentok ka dieu silaturahmi. Wih, pangeran silaturahmi budak. Jeung saha dieu? Jeung anak incu. Pangeran silaturahmi jeung anak incu. Blon teh jeung. Atawa keur mujuna zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loy aya cahaya. Geus ulah zikir bae, geus ulah salat bae. Emang ieu sa? Ieu teh cahaya pangeran maneh teh geus diangkat jadi wali, geus cukup ibadah maneh, geus ka surga maneh teh cukup lantaran maneh geus usul. Nuhun pangeran. Geus teh kudu salat deui geus. Sing lupa kiriman bae ayeuna mah ka kaula. Naon? Apel. Pangeran ayeuna apel. Apel meuleun di langit. Tolong tuh eta teh panisah kudu ngaji makulat heula besi aya suara nu kadenge. Besi aya bisikan. Besi aya bisikan kadenge ku ceuli, besi aya bisikan hati. Besi aya dedeleuan cahaya, besi aya dedeleuan anu indah-indah. Besi urang dibukakeun alam nu ieu trek. Aya bae di alam anu sejen. Ieu teh sorga. Ieu teh naon? Ieu teh naon? Tah ieu teh kudu ngaji makulat heula. Tuh, nu mantak jadi dia dijelaskan Allah teh maha bersih simpulna bae anil aina teu meunang ditanyakeun di mana Allah mun Allah ku urang dijawab aya di mana Allah aya Allah mah tuh di ditu murtad sia. Lantaran Allah mah sepi tina aina mun dipertanyakeun Allah teh di mana di luhur meureun murtad sia. Allah mah teu boga tempat pan. Allah mah maha bersih tina jihad, di hareup, di wetan, di kulon, di tukang, di luhur, di handap. Mun urang nyaritakeun di luhur Allah mah lantaran Kangjeng ge waktu Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah murtad sia. Ieu dicaritakeun ilmu hakikat. Allah mah teu boga jihad, aya tapi teu boga tempat, teu boga jihad, teu bisa dipertanyakeun. Sebab Allah mah cukup baik dijawab ku mukhalafah lil awadis. Lamun nyaritakeun tuh di kulon eta mah nu anyar, tuh di luhur eta mah hadis. Berarti Allah teh nyarupaan ka nu anyar, nyarupaan ka hawadis sedengkeun laisa kamitslihi syai'un. Teu nu nyarupaan. Teu bisa Gusti Allah diserupakeun dan diserupaan moal bisa Allah mah mukhalafah lil hawadis.
Atuh Allah mah bersih tina kaifa. Atuh Allah mah bersih tina madah. Allah mah bersih tina rupa. Malaya Allah rupa kos kumaha mun aya gerentes di jero hate Allah teh siga anu murtad sia mun teu maca syahadat. Sing hade ka Gusti Allah sebab Allah mah aya cuman teu bisa dicaritakeun di mana-manana di luhur dian teu boga jihad, teu bisa ditanyakeun. Siga naon teu bisa Allah mah nu rupa mah adalah hawadis. Bisa dibagi-bagi teu bisa Gusti Allah mah, teu bisa kabagi. Teu bisa Allah mah boga anak, boga bapa idopat tamah. Aya anak, aya bapa, aya awi, aya iwung. Mantak aya iwung ge, aya awi. Mantak aya anak ge, aya bapa. Bezik lamun Allah Tuhan Allah berarti boga anak. Eta mah ngaranna nu kitu makulat idopat tamah nu kos kitu mah. Ubuwah, ukhuwah, bunuwah. Tah, teu ngaji makulat teh tah. Kristen teh teu ngaji makulat. Medlek debat jeung Kristen kudu diaji heula makulat. Pertanyakeun ku urang lamun eta tilu jadi hiji. Sedengkeun Allah teh Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak. Sifat anak ka bapa teh ngaranna bunuwah, di ditu ubuwah. Ta eta teh ngaranna makulat, maujudat mungkinat berarti anyar atuh pangeran. An anyar pangeran, memehnya ana saha atuh. Pertanyakeun heula ku urang teh tah. Debat teh kudu mahi, kudu meujeuhna ilmuna. Gitu. Jadi urang kudu belajar heula. Kudu belajar. Lantaran ba'awalun lahu wujudun koma qabla ditun nama yaqbalul kisbata bizatifakam. Engke aina husulul jisnisil makan. Kemudian atu anisbatun takarrarat idhofah. Kemudian atu kaditun wa man urudun hayatun dinisbah. Kadbelah diterus wayatun dima'aha tawastaqbal terus ayat Allah tasiru ayan faila engke ayat Allah ayan faila tah kudu diaji heula nu mantak endek jadi ahli hakikat kumaha pugu ngajina ge kuari saminggu sakali ge lamun kebenaran teu keur ngabesan hiji namun kebenaran ngabesan teu nomor kadua keur teu tahun baru mun tahun baru teu ngaji tahun baru ge ngaji ge teu boga duit, pun boga duit besaruan henteu. Mentak atuh aya awakna mah di majelis ngaji aya hatena mah sarua bae di karang bolong, goblok. Aya teh sarua jeung batur kan berarti. Neureun jembe acara TV rame jasa kana tahun baru mah. Dua ayan faila, ayat Allah. Jadi dia aja lah. Allah mah munazzahun an aina, munazzahun anil makan. Munazzahun Allah teh kitu jihad tina kaifa tina madah tina surah wa ma'adzalika bari Allah bersih la yakhlu minhu aina tapi tesepi Allah tina aina tesepi tina makan tesepi tina kan tesepi tina kaifa tesepi tina jisim tesepi tina johar tesepi tina arad ongko bersih tapi mun kurang diaji pasti bakal aya kok bisa kitunya kieu urang makhluk aya makhluk aya khaliq dihirupkeun ku Gusti Allah sanya zahirup dirobah-robah aya nu ngarobahkeun urang saha Gusti Allah aya nu nyicingkeun Gusti Allah berarti aya kudrat iradat Gusti di urang sumuhun diukna urang nang saha nang Allah atuh aya Allah teh di mana di urang ayo belah mana ieu di kantong ge pencit sebenarnya aja kudu kumaha tuh Allah mah teu boga tempat teu boga jihad teu aya luhur teu aya handap teu aya jisim teu aya madah Allah mah mukhalafah lil hawadis tetapi Allah teu suwung tidinya sebab Allah teh lamun ku urang diamati melalui perjalanan torekat bakal aya di hate numantak lautan sakitu luasna hate leuwih luas hate leuwih luas lautan eta jero hati lebih dalam bongkar dadaku ada kumismu lamun mata ieu bisa deuleu sabelah dunia hate mah lain sabelah dunia deui akhirat kadeuleu ku hati
Kadeule akhirat kuat. Kadeule jembatan Siratal Mustaqim, kadeule timbangan, kadeule di jero kubur, kadeule ditanya ku malaikat munkar nakir, kadeule siksaan di jero akhir di jero kubur. Lumantak urang haji sieun ge, mata hate urang teh ngan lain heula urang mah ngadenge caritaan kiai ti Kangjeng Nabi, ngan encan kadeule lamun urang ibadah mantep ka Gusti Allah, make perjalanan torekat urang usul geus datang ka hakikat akhirat kadeule. Makna-makna Al-Qur'an kadeule. Memantak Syekh Abdurrahman Udari dina Johar Maknun nyaritakeun makna ma'ani kalimatil Qur'an. Lir teu beda jeung taman indah anu luar biasa. Kunaon eta? Kadeule mun nyaritakeun alif lam mim, eta alif lam mim teh ku Gusti Allah, eta pan kalamullah. Kalamullah eta teh ku Allah dibere dibukakeun hijab ku bersihna awak, eta makna alif lam mim kadeule. Umata hate dijabarkeun make tulisan alifna anu maknana, lamna anu maknana, mim anu maknana, zalikal kitabul la raiba fi. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah maknana eta ngandelkeun ilmiah moal katotor. Tapi katotorna ialah dibukakeun hijab seakan-akan makna kalimah Quran lir teu beda jeung taman. Ai taman indah luar biasa, sagala kekembangan jeung sagala keindahan tatangkalan aya di dinya, sehingga setiap jelema ka taman Masya Allah sejuk kitu keneh ahli Allah ke setiap ka Quran sejuk luar biasa, ku sejuk-sejukna reup. Johar Maknun kurang kumaha Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, nyaritakeun terus eta teh istimewa Syekh Abdurrahman Al-Akhdar nyaritakeun dina khutbah Johar Maknun teh nyaritakeun makna kalimah Al-Qur'anul Karim. Lamun jelema geus bisa silulu ka jero taman nu aya sagala rupa di dinya bakal ngarasakeun keindahanana, sehingga keindahan eta teh bisa digambarkeun hese nyaritakeunana. Iyalah ahli Allah nu geus dibukakeun hijab anu geus menyerap makna-makna kalimah Al-Qur'an sehingga geus bisa nyaritakeun kaindahanana. Sebab naon? Dibere ku Gusti Allah eta kitu, eta kitu, eta kitu, eta kitu. Tak bisa kitu teh kunaon? Ninggalkeun dunia. Lamun masih keneh urang resep kana dunia, eta teh hijab dunia teh. Hijab ka hijab ku motor, ka hijab ku Scoopy, ka hijab ku Avanza, ka hijab deui ku naon deui? Kunaon deui? Kunaon deui? Ka hijab deui ku gitu berbagai kuno denok. Ka hijab. Tekade Al-Qur'an teh. Sebab amun urang dipreteli, piceun sawah teresep ku ari mah. Dipicen deui kendaraan teresep. Picen deui kabeh eueuh dipake karesep. Ieu teh maksud ka Allah eueuh nanaonan, eueuh sawahan di hate, eueuh mobilan di hate, eueuh gunungan di hate, eueuh harta eueuh, tahta eueuh, jelema hiji-hiji aja. Nu aya naon? Allah. Cak Allah aing deuk mere ka sia. Mere rasa tah Quran teh kieu hatina teh. Mendak dibaca ku waliullah Quran. Bismillahirrahmanirrahim teh kudu tamat. Aya jelema nyeri beteung bacakeun geus. Bis, inungkeun cager. Sakali deui ka urang anu lain ahli Allah. Di urang nyeri beteung. Bismillahirrahmanirrahim. Inungkeun. Hae. Tuh, kitu teh. Lumantak hese juga li Allah mah kadang-kadang hudang hese bacaana beda. Nyana keur kumaha diberena ku Allah. Keur kumaha ieu teh dihijabna dibukana ku Allah. Lumantak salatna ke kadang-kadang lalaunan, gerakanna kadang cepat. Eta mah geus rahasianya jeung Allah. Kadang-kadang salatna ngan 2 rakaat bae tilok loba-loba percis kos urang. Sangheuk urang mah. Kadang-kadang loba salat teh, kadang-kadang teu salat, udang dipenting teh endahan ngopi we, keur ngaji ge ngopi bae. Ngarokok we. Tah, hari kieu Allah teu boga tempat, teu boga arah. Allah teu aya madah, teu aya suruh. Allah mah mukhalafah lil hawadis. Tapi ketika urang dibere aturan ku guru, zikir.
kuari dibere lelembutan kieu naik urang tek urang fana teh artina rusak lantaran urang manusia tapi teresep karena kitu karesep manusia fana berarti biasana manusia daharnya nama henteu dahar biasana manusia nginumnya nama henteu biasana manusia campur gaul jeung manusia nya nama henteu fana ngaranna majzub tah tek kuari keur jeung Allah kumaha karasana kadedelekeun Allah. Di mana Allah? Di dia. Nyebut lagi di dia aya Allah. Mulai tah. Di prinsip Allah mah teu boga tempat aya di dia. Seperti urang bogoh ka Sarwiti aya di dia. Aduh, bibirmu. Masya Allah. Tak dapat kulupakan sampai akhir hayatku. Sekalipun digantung, sekalipun dibunuh, tetap cintaku tidak akan hancur. Cintaku adalah cinta sejati. Bisa dibuktikan dari rabaan jemariku. Wih, blow on that. Eta teh kaedanan ku makhluk. Kuari kaedanan ku Allah. Eueuh duniaan ngan aya Allah doang. Deuleu naon bae Allah kaedanan ngaranna. Fana nyana teh lantaran teresepeun. Pongkoh jelema tapi teresepeun kana nu sok dipake karesep ku jelema. Kuari mun ditanya ai sia hirup nu ngayakeun aja Allah, nu mere tanaga Allah berarti tanaga nu urang teh nu aya di urang teh pamere Allah. Aju ieu gerak teh kudrat Allah jeung iradat Allah. Atuh lamun kudrat Allah jeung iradat Allah teh jeung pitulung Allah teh pan Allah teh aya berarti di urang. Urang leumpang berarti bareng jeung urang. Mantap cek Allah, huwa ma'akum aina ma kuntum. Tah eta teh bahasa Gusti dina Al-Qur'an. Sakadar dibaca ku urang, kuali mah karasa. Ngabarenganna Allah karasa jasa. Santaran kudrat jeung iradatna membarengi kaula, ilmuna ngabarengan kaula, hayatna ngabarengan kaula. Sehingga kula teh Allah anal halaj. Pancak tadi ge Allah mah teu boga tempat, kok kuari boga tempat. Sia mah teu kaharti. Sia mah sia bae aing main bae. Geus teu kaharti tah. Urang lamun nuturkeun nyana cilaka. Lantaran nyana mah keur jeung Allah, ai urang mah keur jeung apaan sa? Beda alam. Allah aya di aing. Sebab gerak aing tekan gerak Allah. Aing lempang tekan dilempangkeun ku Allah. Tanaga teh panang mere Allah. Kicep aing teh pan pamere Allah. Atuh Allah teh aya di aing. Aing teh wadah Allah. Aing teh keur ngawadahan Allah. Bah, Allah mah teu boga tempat. Ya mah sia bae aing main. Sebab aing mah di jero kamar ge indah jasa sebab aing mah jeung nu nyieun Allah jeung nu nyieun alam. Lamun sia mah ka ditu jeung ka Bali jeung makhluk aing mah jeung holik. Lamun sia ka Singapura jeung manusia aing mah jeung nu nyieun manusia. Cukup di jero kamar bae aing mah. Geus sia mah sia. Woi, Allah mah teu boga tempat cek tadi ge munazzahun an aina wal kaifa wal makan. Teu karasa ku sia mah sia bae ka ditu ngaji Fathul Muin, leus ku sia kantongan teh Fathul Muin. Fathul Wahab aing mah geus kaliwat sama aing mah keur jeung Allah. Bisa nyieun aing mah model Fathul Muin cekna. Bisa nyieun aing mah bisa nyokot tina Al-Qur'an dijieun dibandingkan ku aing Fathul Muin. Tuh, kos kitu wali mah aing sebab jeung nu nyieun dunya aing mah. Asa jeung Allah geus atuh kuari mah mun ditawaran pae ku Gusti Allah, atuh yang jasa. Lantaran Allah nu disembah teh nu diibadahan eta kene kuari kapanggih jeung Allah di jero kuburan ge kapanggih jeung Allah ngan kuari mah urang hirup atuh teh di kumaha kumaha tapi di jero kuburan mah bakal dibere kanikmatan maning pae. Ngeunaheun pae sabenerna mah lantaran lalakonna kapanggih jeung Gusti Allah. Ai, sia ulah kos kitu sia mah sia bae aing main. Allah sia mah ka ditu jeung atut. Ari itu minta sekupi deui. Tepal ka hati moal beda rasa, beda alam. Da ieu keur carita ongkoh munazzahun tapi sabenerna mah la yakhlu minhu. Allah teh teu sepi. Sebab naon? Perasaan tadi. Urang teu bisa dihayal kos kitu mah teu bisa. Dihayal mah sakali doang, kadituna apruk-aprukan deui. Sebab naon? Ieu mah ilmu hal.
Di dalam tingkahna mun nyana masih kene apruk-aprukan ka kota, apruk-aprukan jeung jelema, apruk-aprukan usaha, apruk-aprukan di politik, apruk-aprukan berarti eta encan. Encan alamna masih kene alam sarua jeung urang. Sebab eta mah moal datang ka moal kitu. Nu beda alam aing bae. Atuh berarti ulah main politik. Silakeun main politik, silakeun main ekonomi, tapi na teu maksud. Politik itu maksud, ekonomi itu maksud. Maksudnya dek ngajak ke Allah. Dek ngajak ke Allah, iya. Numantak, wa mali ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Duh. Hayang teuing kaum nyaho kana naon nu dirasakeun ku kaula taeta attakhidhu min duni alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzan lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila cak Gusti Allah udkhulil jannah asup atuh maneh ka surga lantaran maneh mah ngembangkeun agama dibunuh ge terus bae diracun ge terus bae. Kita aya nu ngabahayakeun. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum qila dukhulil jannah. Asup atuh maneh ka surga ge satuayeuna mah. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Cak utusan teh. Aduh, hayang teuing kaum nyahoeun kana kaindahan kula ditawaran surga. Berjuang negakeun agama Allah dibunuh nyeri kadeleuna kumata ieu padahal mah mata hate mah indah. Berjuang kadeleuna nyeri sote tapa pantina pamere atut tenan ya. Tapi geuninganan horenganan kaditu nama indah kuarina tapa tina kagungan tapa tina dunia tapa begitu maot cak Gusti Allah udkhulil jannah caknya lata qala ya laita qaumi ya'lamun ya laita qaumi aduh harapan kaula hayang teuing kaum kaula ya'lamun nyahoeun bahwa baheula tapa teh horenganan indah sorga bahwa baheula teh dinyeri ku jelema horenganan indah sorga hayang teuing masyarakat nyahoeun bahwa kula ditawaran sorga ku gara-gara di duniana teu ilu campur jeung nu kari itu. Eta di Yasin, dibaca pan ku urang. Malam Jumat dibaca. Malam pakai istighosah diatut. Tapi pan teu dihartikeun qala ya. Jadi berarti eta Yasin teh Yasin neungeul ka jelema nu sok istighosah diatut. Ieu eta kos kitu teh, atuh pan hartina kos kitu. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantak sieun ahli Allah mati teh istighosah imbung. Ih, diberi duit, ya mana? Timbung, jadinya letik duitnya. Kiai Haji Hamid Jisoka ge lamun diberi mobil mah daekeun, ngan lantaran nu mere atuh henteu. Anu daek katipu ku Yasin, katipu ku Yasin. Ji eta Yasin teh engke bakalna neunggeulan ka eta kiai. Goblok sia aing dibaca ku sia. Tapi kunaon situ sia? Katipu sia. Teu kaharti ku nya. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kakarak sayat doang. Kakarak sayat pun dibaca Yasin maka itu lantaran qalbul Quran Yasin. Hatina Al-Quran adalah surat Yasin. Ujian anak pun kurang dibacakan Yasin. Awewe embungan ke orang. Bacakan Yasin. Ujian anak pun mamawas ampun. Ye, mangku gitu Yasin. Wow, ngoal Habib kawin jeung ngora. Yasin. Aduh, dia ngaji hakikat jadi kos gitu. Saya cerita Allah mah teu boga tempat. Allah teu bisa ditanyakan tapi ku ahli nama Allah aya di dia. Ketika dalelau tu Allah, nele gunung tu Allah. Heh, eta mah berarti boga tempat. Sia mah sia bae aing maing. Moal kaharti ku sia. Coba buktikan sia lamun ngomong kos kitu. Ayo dibuktikan. Kumaha? Masak dia. Masak didinya. Ajo naon? Suluhna suku aing. Suluhna suku aing. Sebab aing mah geus cak Allah ge kun fayakun dikeun ku aing ka sia. Kumaha sia bae? Gusti abdi mah hayang masak tapi suluhna suku. Los ku sia. Sok, seungeut, diseungeut ngagebrah bae asak.
Suku, mantak tah lamun geus kos kitu silakeun. Mantak aya kiai, tiap-tiap aya cai, aya lauk. Bawakeun ka dinya. Coba tah kalapa aya cai teh. Aya. Coba. Asik aya boncelan di jerona. Belah. Cek, kerep. Boncel. Aya betikan di jero. Teu kudu boga empang. Di jero kalapa aya betik. Kunaon teh sakejap nyata. Naon sebabna? Allah na aya di dieu. Allah teh aya di dieu. Tu Allah mafi jubati ilallah. Hei, Allah mah teu meunang di kitu-kitu. Jang sia mah ulah tapi jang aing mah aing keur indah jasa jeung Allah. Kos jelema nu bobogohan. Nah, kos kitu bae sia mah kaedan-edanan. Tabah hideung. Kajeun hideung ge nu aing mah. Kajeun teh sia mah neangan nu geulih cak sia aing mah ieu mah. Hideungna ge geus jadi indah jasa. Terasa teduh aing lamun aya dina hideungna. Mal kahartieun soal mahabbah mah. Nah iyalah can geus wallahu a'lam bishawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul qisasu sababilan wajib apa qisas kalawan sabab. Kalau syahida maka lamun nyakseni ya wong loro bi kisosin kalawan kisos. Ukutila maka den paten ya al mashhud alaih. Ukutila bunuh den paten ya al mashhud alaih. Kumaraja'a kali-kali nyabut dia wong roro wa qala lan ngucap ya wong roro ta'ammadnal kizba ama ingsun sadaya ing goroh lazimahuma al-qisasu maka wajib ingkarni wong roro apa qisas la ya'tarifal waliyu bi'ilmi angin yantahu angin yantah ngaku sapa wali bi ilmi kalawan weruhne wali bikizbihi ma kalawan gorohe karone wong roro walau dayafa bimasmumin sobiyana majnunan lan lamun nyuguhan yasi wong bimasmumin kalawan racun sobian ing bocah cilik kaum majnudan atawa wong kang edan famata maka mati ya sobi atawa majnun wajabal kisosu maka wajib opo kisos au baligon akilan atawa ing wong kang balik tur kang duwe akal walam ya'lam lan ale ora weruh ya balik ala ta'aming dalam tingkah emangan fadiyatun maga iku diat wa fi qaulin mah kisasun yan iku teteping dalam gaul suwiji utawi kisasun kisos wa fi qaulin la syai'a yan iku teteping dalam gaul kang oneh utawi lapar la syai'a ora suwiji-wiji ku mawjud saking kisos lan diat. Walau dasa zuman fi ta'ami syakhsin al-ghalibi ukluhu minhu lan lamun menjingakan yasi wong ing racun ing dalam papanganan wong sewiji kang galib opo ukluhu mangane syakhsin minhu saking ta'am fakalahu maka mangan ya syakhsin ing ta'am jahilan hale bodoh fa'alal aqwali maka ingat sepirang-pirang kaul fa'alal aqwali maka ingat sepirang-pirang kaul. Sadajan orang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah dulur-dulur urang terus diparayun balik ke lemburna ka ditu nu urang ge bakal baralik deui mereka hiji gitu ngatiem bin
Sinem maut Jumat 23. Kemudian ieu mah alamatna Gunung Kidul Yogyakarta. Kemudian almarhum Bapak Haji Suhaidi bin Haji Samsudin Sumur Bandung. Ustaz Komarudin bin Haji Arnita Rancak Kelapa Panongan meninggal pada hari Rabu. Masya Allah. Haji Muhammad Jumat 30 Desember 2011. Gitu ieu mah Talaga. Lahir ieu mah toko Mas Tabrani. Mudah-mudahan orang doakeun para almarhum tadi, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, cangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, diberi kesenangan kubur ku Gusti Allah. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ima pertanyaan, bagaimana hukumnya bekerja atau memperkerjakan orang bekerja di pabrik yang memproduksi bulu mata palsu yang berbahan sintetis, memproduksi nu diproduksina kudu dideuleu kamangpatanana aya eueuh jeung diparentahapan teu. Satungtung aya parentah jeung aya mangpaatna henteu masalah. Mun eueuh parentah jeung eueuh mangpaatna ulah. Seperti nyieun bulu mata tadi parentah ja sakitu kae sanu nita tu nyieun bulu mata. Ulah tetep mah situ aya ge jang ririaan baranti panganten tama jang hayang ka alam supaya tambah gelis aya tambah bagus itu bagus mah ulah tama situ. Kemudian bagaimana hukumnya apabila ikut asuransi teu meudang asuransi mah nya engke ka awak-awak diasuransikeun bakalna di akhir zaman. Kuari kakarak datang ka sendok doang dia asuransikeun jeung piring kemah awak urang ulah. Urang nuluykeun pembahasan masalah nu kurang keur dicaritakeun mengenai tentang ngabunuh. Nu di akhir zaman mah ngabunuh teh jadi pemandangan biasa. Masalahna teu pirangan saukur menta di pengkolan ojek, menta 1.000 2.000 teu dibere, nyawa melayang. Aya deui anu masalahna perebut sarwiti, kos deui bae cewek perebut datang ka silih bunuh tama lalaki goblok nu kos kitu mah tolol. Awewe aya nu aya ngelos aya neangan deui kitu bae teh lalaki hebat ngaran. Lalaki nu bloon mah hiji anu perebut awewe datang ka silih bunuh. Ya Allah,
Merga dua ya awewe geus teu kuateun ni matangga jeung salakina yang ditolak teu daek nolakna ieu bakal di akhirat no berat jasa. Berat jasa tamah lantaran boro-boro manusia manuk ge di kurungan teu betaheun. Mun kadeuleuna hayang indit manuk maning hiberkeun. Komo jelema atuh ieu mah. Tah ieu mah aing mah nolak ka sia moal, aing mah ngabayuan moal sabisa-bisa sia. Wah, iya lalaki nu kos kitu Ki Haji eta lolobana kos. Insyaallah. Amun hayang salamet geura petak-petakeun hirupkeun bareres ulah aya patulapatan. Berlanjut engke di akhirat. Sidang di akhirat mamarukan kumaha. Boro-boro eta deui urusanna gede, urusan tolak sangkilang urusan ceuhil bae. Urang mentes ngariung kemudian aya nu nyelap nyokot di pagar batur eta ge bakal disidang sagede ceuhil kudu ka neraka. Masyaallah mantak sing hararade hak-hak adami. Urusan perbisnisan mah geus biasa silih bunuh terutama di politik. Mimiti dibunuh, karakter dibunuh, karir dibunuh jelemana. Di Indonesia korban pembunuhan politik ribuan. Moal eureun-eureun datang ka Irahage lantaran makin gede makin hayang jadi penguasa, makin ganas. Terus we teu memberi saha bae pokona sikat habis di dunia mah beres bunuh anggeus secara kasat mata. Boh nu motifna paogah, nu motifna cewek, nu motif ekonomi, motif perebut warisan, nu motif politik. Di dunia mah tuh kadeuleuna geussan bae ke dirapihanana dihareupeun neraka jahanam. Diberesan deui di ditu di Mahkamah Agung lain mahpud engke nu jadi langsung ke di konstitusi Gusti Allah bener kadeuleu benerna salah kadeuleu salahna bakal ditembongkeun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagus katembong bagusna goreng katembong bagoreng. Kuarima tu aya nu sosorban bae saudeng-udeng bae bagus kadeuleuna orenganan atuh nu teu kanyahoan ku urang mah bobogohan teh mawa urang Lampung teh aya ustad nu bobogohan geuning ditanya ieu tuh cuma ieu mah urusan pribadi cekeun teh urusan perusahaan sorangan atuh kudu usil-usil lah taman usil mah teu laku cek aja kos kitu pan urusanana. Masya Allah di akhir zaman mah bobogohan teh babari melalui HP, melalui geus boro-boro nu ngarorakeun aki-aki umur 70 tahun masih di HP-na aya I love you-an. Gusti Allah. Geus bau kuburan. Lain siap-siap boe. Masih kene ngudag-ngudag urang Subang bae. Masyaallah. Tah ieu ya ku babarina informasi babarina gitu ayeuna mah aya informasi teh horenganan pohara jasa pembunuhan teh lantaran dina Al-Qur'an walil qisasi hayatu ya ulil albab. Lamun dijalankeun hukum qisas di sebuah negara
bakal timbul hayatun kahirupan anu tentrem, kahirupan anu jujur adil mahmur loh jinawi. Kulantaran tadi pelakukeun di negara ngabunuh paling tangkap asup penjara. Monon maling tangkap paling asup penjara. Eueuh kisos, eueuh had akibatna jelema ketagihan deui. Jaing kamari ngabunuh teu nanaon, jaing kamari maling teu nanaon. Nah, maka teu aya hayatun, teu aya kahirupan anu tenteu. Nu dipake adalah lain hukum nu boga dunia, yakni Al-Quran, tapi hukum buatan manusia, manusia nage kafir, make ham. Make ham bari ham nage teu dilakukeun secara keseluruhan, masih klasifikasi. Nu leutikna ham nu gede mah teu. Penjahat di kelas papan atas geus lain hiji dua, mun dipresentasekeun ku urang pamalingan teh di kelas luhur mah pohara jasa, tapi eueuh nu kumaha aja dihandap mah maling kotok doang, masya Allah bibir bengo bibir suka penjara. Walu di luhur penjual narkoba pohara jasa, dihandap mah pemake ala kadar bae gitu. Henteu aya salah mangan ieu we hukum teh kumaha. Kitulah di Indonesia diperjualbelikeun hukum jeung dilakukeun jang jelema-jelema anu teu berdaya. Lain di Indonesia bae nu make ham gara itu bae. Amerika nyerang Irak apa teu kena ham? Luar biasa. Amerika nyerang Taliban apakah teu kena ham? Kena. Tapi geninganan atuh nyana anu berkuasa, nyana anu keur ngalempangkeun hukum ham. Ka urang mah pohara luar biasa, tapi nyana mah teu bisa diganggu gugat. Apa endek terus make hukum kos kitu? Dipertanyakeun ka urang, betah urang make hukum kos kitu di sebuah negara? Betah los, teu betah endek apa henteu urang berupaya nuturkeun perintah Allah. Ketika urang endek mampu apa henteu, perhitungkeun kiai mah kabeh ge teh memperhitungkeun da hukum teh lain hukum Allah, tapi teu daya teu upaya. Gusti nu Maha Uninga ngan saukur unjukan ka Gusti bae boro-boro